Allah teh geus ngajadikeun dua utusan anu hiji mawa laknat anu hiji mawa rahmat keur sia batur nyerbut raja ka aing ieu bukti meureun tina pagawean lain aing ngaku Malik Yaumiddin teh nu ngarajaan di poe akhir jing tuh sia mah ngomong teh ka mana karep we murtad sia nu ngarajaan poe akhir mah Allah. Oh jadi Allah nu ngarajaan poe akhir teh. Heeh, ari ayeuna naon? Hansip keneh. Goblok lieur aing lieur. Ma di dinya aya mad tabi'i, aya mad badal dengekeun ku sia. Aya anu 2 harakat, aya anu 3 harakat. Aya anu ngahartikeun ma eta pikeun. Ma perkara li pikeun ki maneh. Nu bakal karasa ku sia teh engke di akhir boh amal hade, boh amal goreng. Itu jadi sia teh tina amal-amal anu soleh kita dipapag ku malaikat teh disadiakeun surga disadiakeun widadari dipapag sia menjadi raja di poe akhir teh tina amal-amal anu hade ngan sabalikna lamun sia amal goreng lain dipapag tapi dipepeg sia teh kabina-bina teuing sia mun terjadi akhlak deuleu amal eta teh Quran teh ukur digugulung teu bukti. Bagi ya, dola gareng, karep sih, mak bapak sehat itu, nampi nuhun karena pembagi kiraja, nah si tadi ngomong je, oh dah, kuring ngadenge, beja malahan di pasar ear. Tukang suuk gujrut, tukang sate recet, tukang martabak nyararita, geus jadi bukur catur kemang carita akate senang ngaku raja di ieu tempat. Lain dewek jelema ngararomong ka dewek cenah raja dewek sia montong nyungkun. Jadi penjilat ulah ngabogaan negatif thinking sia teh. Heeh. Reng bagea syukur goblok. Nya sia teh mata ulah dibabawa ge kitu. Basana keuleuh aing ngariweukeun. Ngaresakeun berarti teh mah. Engkau manehna ngaku beragama ya lamun hate kolot diganggu indung jeung bapa kagores hatena ku kalakuan anak sia dosa goblok sia sok ngomong tetep kalancuk si eta sebab Gusti Allah tuh modek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura indung jeung bapa dengekeun ku sia. Naon sabab? Sabab indung ngakandung 8 bulan melendung tapi indung teu pundung. Da geus takdir tinu agung sanajan indung ngandungna nyerina kalangkung-langkung indung tara ieu pusing goblok ku kalakuan anu jadi anak itu jelema rame si cepot gitu si cepot kieu hate indung hate bapa melang era ngajerit meratan langit ngoceah meratan jagat asal dipopokan ti ucing. Nah itulah bukan dosa. Pikir ame lu. Beda. Membawa orang tua jadi malapetaka. Ulah kamu. Gus diuk cicing. Ayo ngomong ulah diulang. Tengenah
berbicara hukum dia. Diam loh. Ini saya bicara tentang hukum. Tuh. Cak pikir. Eureunang ieu pagawean ngaku raja eta. Ngariweuhkeun eta. Dieu patulah jeung nafsu. Bongan dimimitian, bongan dipancing aing teh. Rek, naon? Ceuk agama, tong mamawa agama sia. Ai kalakuan mode kitu mah. Heeh. Dengekeun, dewek salut. Si lain geus ngomong mawa kana dalil halus. Ngan cekolot lamun init urang atau panginitan tina durukan kaituna teh sok jadi ruhak atau jadi lebu. Cek kacamata agama inna mal amalu biniat. Ai segala rupa amal-amalan kumaha niat. Tong tina durukan atuh init nareng. Ulah make urat ngomong teh. Hiji-hiji na bangsa urang tinggalin dina sagala rupa widang teh eta budaya geus ditinggalkeun. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana. Tah budaya urang teh ngabogaan hiji budaya nyaeta sopan santun ramah tamah DP hanap asor kaituna tawado malapah gedang kaituna supaya naon supaya ulah melengkung bekas nyalahan lempang beri gedeg siling mah eta teh lain budaya urang bari jeung teu sadar siling teh bau alkohol. Dewek oge mineng ngadengekeun jelema nu mabok di terminal geuning nyebut demi Allah bari mabok. Demi Allah anjing itu. Gitu. Lah, naon saya tahu lah sedang ngomong. Oh, anggape atuh Allah tepan geus ngajadikeun jelema kieu. Lamun aka rek mangeran ka Allah ulah benci kan henteu lain benci. Lain benci. Heueuh urang teh heulaanan sameme eta teh ka indung bapa heula. Penting eta oge teu nyalahkeun ka si lain, penting. Atuh nah ayeuna kalakuan oge kieu. Nah ai kikieuan dewek teh maling ngagarong nganyerikeun ka batur. Heueuh ku ayana batur ngararomong si cepot kitu-kitu kaos nu goblok indung bapa mah melang. Era ongko hampir unggah poe indung aing ceurik. Maca koran ongko si cepot kitu-kitu heuh dengekeun. Ulah terkontaminasi kuno kitu atuh. Tengah ta eta akibat tina nyaah teh. Nyaahna teh make teuing. Apan di dunya mah lamun make teuing pandahar oge aya sebuah teuing weureu. Siger tengah euy. Buru-buru sia geura tobat. Lain ngocoblak. Geura sumerah, geura pasrah ka Allah. Loba ada jelema nu ngomong gitu. Ada jeung nyana atuh sumerah pasrah mah kudu ka Allah. Gitu euy. Kumaha lamun Allah ngajawab, kumaha? Tong boro dina sumerahna dina heuteuna ge nu aing sia teh. Sing sok ngomong. Heuhnya. Tong boro dina pasrahna dina heuteuna ge sia teh nu aing nareka mana sia teh?
lamun kitu mah tong pasrah kudu lieur ieu mah da agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir goblok da kudu kasaha kami toha ai Allah teh geus ngajadikeun dua utusan anu hiji mawa laknat anu hiji mawa rahmat keur sia cinekna jadi positif jeung negatif dibawa ku setan ku iblis laknat dibawa ku rasul rahmat keur maneh tah sumerah teh kainya jadi wedaekan mun aya kokotor tek bengek teu ku hanteu breng sabada jumaah teh gotong royong ulah nepi ka kaayaan runtah di mana wae komo ayeuna usum halodo taruntah-runtah teh sabab naon datangna hujan engkena eta runtah-runtah teh kabawa banjir menet dina solokan atawa dina got-got banjir kaituna saha nu rugi tah antal mautu qoblal mautu teh cing jadi gawe hatina kudu bisa maot saat sana mati beh dieuna da aya agama mah universal dogmatis mutlak absolut nyebar universal na eta tina antal mautu qoblal mautu teh nyieun hiji pagawean ayeuna keur engke kasalametan ka hareup jadi nuna caritaan teh kudu disatukangeun akal jeung pikiran nuna letah teh samemeh deungel batur teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun ta eta jadi beh dituna ulah nepi ka kajadian no action talk only naon teh hartina mun ceuk basa urang mah ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata dan nu penting mah kenyataan nya teu saeutik tina sampu teh rek sampeuna dipuyum tek-tek beuk teu ku hanteu tah jalan kajujuran nepi ka kitu modalna ti koperasi nginjeum geuna pek jujur kemangkeun napi ka batur mah batur tiba heula ge da aya teh goreng daging hayam teh tiba heula komo itu mah hayamna ge geuning hayam negeri disebut teh fried chicken da bahasa itu geuning beunghar euy dewek balik kulin ti Majalengka subuh balik teh nini euy keur meuleum Surabi ngahurungkeun ge ku hihid tina eta Surabi tuh tingali di Geger Kalong ayeuna aya Surabi sedan ngajajar dek jajan Surabi ngembangkeun tina nini teh subuh ide nama nah ieu teh malah likir ieu guru teh nini teh ieu mah rajen jajan Surabi nempo samping nini nu molongo ka jero tah bangsa urang mah kitu urang Jepang deuleu ulin ka urang nempo awewe geulis bareng jeung urang Sunda bareng nalajona teh kieu waduh hebat eta awewe ceuk urang Jepang ceuk urang Sunda oge anyir ping-ping nepi ka ngagelemong gitu susuna nepi ka neuner gitu eta cangkeng nepi ka ceking anjing gitu mun di bawah hees moal teu ngeunah kurang Sunda aya urang Jepang anyir itu beuheungna lamun make kongkorong anyir eta awakna lamun make baju kitu nyieun baju mun diwedakan nyieun wedak mun make halis nyieun sifat pikir sia mana tanu maju kitu ceuk aing oge eta bujur nepi ka kitu lamun nyieun cangcut mode kieu moal teu leuwih hade urang Jepang Aisyah lain cengkat nu handap gitu lain curug ieu nu tutunyuk teh ka batur boga anak buah nyieun pabrikna baju nyieun pabrik cangcut nyieun Aisyah mah ieu we nu ngacung teh kitu tah
Gerape aduh tah ayeuna tingali ku si lain timimiti datang ke kampung ieu kumaha oh memang kuring ge kataji ku kayaan tempat geus eta hate geus ngajawab entong make ngadebat deui ka aing eta nanaonan teh aya tangkal kalapa salapan jajar sajajarna salapan tangkal teu geuning tah pangna jelema nyebut raja ka aka teh cenah aneh eta kalapa nu ngolah kalapa hiji teh anger samangarna teh salapan keneh kumaha ieu teh nah ieu teh naon teh nu disebutna teh oh sihir nah ieu teh sihir apa kumaha euy pikeun ngabuktikeun deh bisi pajar bohong naon sia mamapai asmaul husna teh haben we Rahman Rahim Jabbar Qahar Malik jadi doa wungkul doa teh melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing malahan teu gablek ka kenyosna teh deui menta ka Allah teh apaan ayat tuh gas eta mah ayat dalilna ujuni astajib lakum doaan yad'u ud'u jadi ud'u didinya ulah bi mana menta tapi pengabdian dijawab ku Fatihah Ummul Quran memeh wa iya kana stain naon heula iya kana buduk pengabdian heula goblok gawe heula ieu mah ujug-ujug menta teu gablek ka kenyos salat ge mung ibadah ge mung aya menta terus goblok teh alah atau lamun kitu mah tong ngadoa lamun teu ngadoa sombong sia duh lieur nya lieur keur nu kupur mah tobat gitu tah cing jadi tobat urang akhir teh kitu dina pagawean urang teh cing mangpaat boh ka nagara boh ka bangsa husnul khotimah teh batur nyerbut raja ka aing ieu teh bukti meureun tina pagawean lain aing ngaku batur ngararomong ka dewek Malik Yaumidin teh nu ngarajaan di poe akhir anjing tuh siapa ngomong cek ka mana karep we murtad sia nu ngarajaan poe akhir mah Allah oh jadi Allah nu ngarajaan poe akhir teh heeh ari ayeuna naon hancip keneh goblok lieur aing lieur ma didinya aya mad tabi'i aya mad badal dengekeun ku sia aya anu 2 harakat aya anu 3 harakat aya anu ngahartikeun ma eta pikeun ma perkara li pikeun ki maneh nu bakal karasa ku sia teh engke di akhir boh amal hade boh amal goreng itu ye denge ku sia nu bakal jadi raja di poe akhir teh amal-amal sia mun hade sabab naon engke malaikat teh moal nyabut kada umur sia teh moal tapi mapag malah uluk salam heula malaikat teh ka sia akibat tina amal-amal anu soleh sia contohna di dunia Pak SBY bade ka Bandung tapi Pak SBY teh kabur di istanana teh bus kana bus aya beja ieu ka Bandung atawa ka Tasik Pak SBY numpak bus di terminal teh ngajajar petugas-petugas teh wartawan jeung sajabana lungsur tina bus teh taksi moal nawaran tukang beca moal nawaran naon tos dipapag daraja jadi sia teh tina amal-amal anu soleh engke teh dipapag ku malaikat teh disadiakeun surga disadiakeun widadari dipapag sia jeung jadi raja di poe akhir teh tina amal-amal anu hade ngan sabalikna lamun sia amal goreng lain dipapag tapi dipepeg sia teh eta bina-bina teuing sia mun teu jadi akhlak deuleu amal eta teh Quran teh ukur digugulung teu bukti dijieun isim weh
monoton paingan ajab jeung ajab terus musibah di mana-mana dabongan teh paingan nu bodoh ulah di deketan teh kieu da ruksak negara teh kudu bodoh leuheung lamun bodohna alewoh mah da ieu mah katotoloyo tuluy naritahna lain ka ahlina ruksak we pan diancam ku katerangan ke dibejaan ti baheula lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu ka ruksakanana boa itu lain ahli mimpin negara teh boa itu lain ahli mimpin organisasi teh boa itu lain ahli oh karek boa bener gitu setelah bina-bina sok bantuan angguran dewek dukung dewek teh di luhurna ge Pak Adi Sasono aing jadi lu sok ulangan ukur ngugulung sangsara balangsak sangsara dituturkeun ku hate sia kul hu Allahu ahad kul bejakeun ku sia ka Allah we ulah pinduh ku boa Allah teh maha dina sagalana deui lain teu sang sok sia nyarekan deui ka aing kewadian anu kartieun heeh teteh ari hate ka harti teteh tapi geuleuh keneh ka aing padahal nete apal ai geuleuhan dagangan sahare dagangan setan nah la ilaha illallah ai diturut setan teh heueuh nya tobat teuing aka hampura atau kuring suudon alus kudu lamun mangeran ka Allah mah kudu teh si udon teh nah ngan ulah lila teuing ngaliwat teh wungkul lamun teu kitu teu normal sia tak kitu deuleu innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain ngan ukur jadi doa wungkul deuleu sabab di dinya na ge innalillahi ailahi mah alif lam lagi alif lam li jinsi tuduh kana gawe beda deui jeung Allaha Allahu ilahi beda alif lamna teh kana gawe teh mah deuleu model naon balik di ka Allah teh atawa asa ti Allah mulang ka Allah teh ieu peureup di mana rek deungeu batur coba kembali kepada jalan Allah kembali kepada jalan Allah tong tulus genti ku ulas asih itulah migawe ini salamet teu salamet teu eta ning dijabah mati ieu mah innalillahi aya nu maot teh wungkul aya pasaran digotong di jalan innalillahi teu nyaho pasaran rek diomean beda deui jeung aloha alif lamna eta mah alif lam istighraq nya eta tuduh karobuna robuna ai robuna teh artina pangurus he Allah mah nu kagungan pangurus tanu raeng maca sholawat mah eta pangurus Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Latif bumi cai seuneu angin oh eta nu raeng mah eta innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi itu beda deui daprak nama Allahu Allahumma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan mode Allahu nurun pan aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya cenah nepi ka dikir la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah aing ti dagor ge buri nyai sarua goblok teu panggih jeung Allah ka nyeri tuh dengekeun padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kitu kepan ar-Rahman teh Allah heueuh ngan Allah lain ar-Rahman tuh da ngalilieur batur atuh da lieur aing jatuh dengekeun heula ai ar-Rahman teh pan Allah ngan Allah lain ar-Rahman teu kaharti tanyakeun tong ambek panu bodoh mah kudu alewo hayang ngarti kumaha itu hayang ngarti hayang ai ceuli naon ceuli naon paragi ngadenge mah barangna teh mah
celik naon nurbing barangna dek nanyakan teh celik naon kuping jejewir atuh teh nyaho naon celik teh ngaran heeh naon cenah celik teh ngaran anu mana ngaran eta nurbing tah bener teh mah tak ieu naon tah celik ngaranna heeh tah ieu ngaranna naon celik jadi celik teh naon ngaran ai dewek sagaran cepot bener ai ieu celik saha celik cepot bener ngan cepot lain celik lamun dewek keur lempang ti kajauhan aya nu ngagupayan aya nu nyalukan ceuli ka dieu nyampeurkeun moal ceulikna moal heueuh kumaha lamun dicalukan cepot ka dieu nyampeurkeun jeung ceulikna heuh kitu goblok jadi la ilaha illallah teh eta teh kalimah tauhid nyakup ka sakabeh Rahman Rahim Jabar Qahar kabeh karungkup ku eta di luhur purpunan handap da pasuk aduh lieur kene aing mah ya eta mah kan kaharti bener aduh ai eta bieu euy ngasaan udud ngeunah eta udud naon eta bakona atuh da euy ti saha Kang Jajang teh Kang Jajang Tande bako tasik wah nikmat melenghir minum kontrek wing cangar pluk naon kontrek teh mah euy sok disiarkeun tobat teuing baik tanyakeun ka urang radio Galuh kemana karep saja mah kitu lebah dieu silain sok hirup berbangsa bernegara teh di dieu urang buktikeun hirup berbangsa teh nyaeta pikeun paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong hirup kumuh jeung urang-urang sarerea habluminanas teh koperasi aya anu etanana disadiakeun komo aya nama pan aya sakolana koperasi sia Ikopin naon Ikopin teh sakola ngeunaan koperasi manajemen eta Indonesia pek pikir ku sia tobat tanyakeun atuh kumaha kitu bag-bagan koperasi teh aya nama aya di unggal kecamatan cara mengolahna teh kumaha kuring teh boga perusahaan ieu kumaha tanyakeun supaya saling menguntungkan pek daek tatanya gara pek loba pangalaman eta deuleu supaya saling menguntungkan bag-bagan koperasi teh kumaha gitu nya cek aing oge pek jadi akad teh teu tanggung jawab kana kajadian anu bakal datang heuda jelema teh teu sarua kabeh atuh sarua mah meureun cara ricing pek tong boro dina sarua eta na sarua sangaran we kabeh sadunya ieu ngaranna teh sarua ngarannya teh Udin sadunya Din, dek kemana? Itu Udin, iya terkanya ke Udin. Anak saha anak si Udin. Wah, habeh gitu Udin. Pemajikanana Udin ngerti. Geus lieur. Lieur atuh. Tak ku ayana dibeda-beda ku Allah teh supaya maneh nyaho. Saling hormat nu matak di negara oge aya menteri kehutanan, aya menteri perkoperasian, aya menteri itu
lingkungan hidup tek-tek bengek tekuhan teu aya jalur-jalurna teh dianap teh tanyakeun nu matak ceuk Allah ati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum ngan di mana geus meneng cewek maneh pek balik deui ka Allah ieu mah lain bereng demo bari ka itu teh ngaruksak komo aya mah aya PT demo nanaonan ka itu teh tindakan anarkis we sedengkeun Allah teu resepkeun ka jelema-jelema anu nyeun karuksakan di ieu luhur bumi tuh pikir ku siling geus kudu geus dewasa kudu geus jadi bangsa anu geus dewasa ku ayana agama teh nu matak samemeh maca ayat teh taudan heula tah tina taud oge gerasong jadi audu teh asal tina kecap a wau da naon sababna sabab harakatil wau ilal aini jadi harakatna wau ditukeurkeun kana ain pasropa maka surup audu ay akdiru hartina kedewasaan tuh jadi kudu jadi bangsa anu geus dewasa komo agama digugulung ay agama ngaku nu pangalusna tapi bodoh keneh belet keneh kumaha teh boa teu ditaudan heula eta ayat-ayat teh nya da dina Quran mah eueuh taun aya perintah fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim nuhun atuh aya geus masagi kitu mah kuring percaya kumaha lamun aka aya nu maehan teu naon da eueuh nu maehan ge bakal pae bu aya wae jawabanana euy kumaha lamun diteluh pek pek ai jalanna kudu kitu nyaan hampura we tuh kuring alus ngan bakal leuwih alus dewek naha apan siling minta dihampura apan alus jelema minta dihampura leuwih hade nu ngahampura jadi alus dewek bisa atuh nuhun ai kitu mah lir pendra barang nuju raos tina obrolan sapraptane pun ieu aleutan kurawa nu dipingpin ku Residrona putus satujuna margi seueur kajadian bencana alam di Astina sorak kana hal ieu geus nepi loh ra naon aya dungalut lu aduh Gusti cilaka mangkaning eta mah geus eueuh hampura jeung jelema kitu mah moal bisa nyeun dalih cicing rombongan biadab cicing sampurasun cepot rampes datan merah tangan deman ewo pakulingan ngerana pakulingan ngerana Aswatama Anger Citraksa Citraksi Dumareng Sapartomarmo Wirupaksa Daruk Citra Citra Lalu Citra Somati Triuda Boma Wikata Wikata Boma Wikata Jaya Jaya Wikata jeung saja mana ya tiker itu tepat ulah kaget euy uluh itu kasepuhan ngahaturkeun semahaturan rawuh diuk sia diuk banget sareng saha sepuh teh loba semahaturan rawuh sepuh syukur euy rontok wae gitu isna sia teh demi Allah didodet anjing kowe nah sia teh ngomong teh reng sopan reng
lamun si lain ngomong gitu teh sarua jeung ngarahetan hate bapak deh malikeun kain apa aing datang ka dieu numawi henteu sia manya raja gitu patut ya ngaran-ngaran raja mah kudu pinuh ilmu jemar panalar sugih ku pangarti leber ku wawanen ieu dengekeun kajadian di negara Astina loba nu cing calaletuk kajadian-kajadian alam musibah di mana-mana banjir longsor gunung bitu lumpur panas ieu teh sabenerna meunang tapakur sararea meunang istighosah meunang ilapat cenah pajarkeun teh ieu kajadian anu model kieu teh gara-gara si cepot ngaku raja lamun ieu kajadian di negara Astina hayang reureuh nyaeta anu jadi raja ngaranna si cepot Astra jingga anak Semar Badranaya Astra jingga bin Semar kudu di begituna kaula datang ka desa Parakanca teh itu mangul utusan anu jadi raja mangul utusan anu jadi ratu mawa utusan anu jadi raja aya kajaba lintang timakan lewat maneh Saparakanca ngancurkeun ieu tempat tingali bala dia bala tam-tam geus siap sigap pedang tamsir gada bini can rasa panah limpung dek lompat ka mana dek ngabecir tang teu diberik dek kabur tang teu disusul gitu sabenerna asa jingga aing datang ka dieu kajaba ti maneh ayeuna ini ti tempat balik ka Tumaritis entong make jeung aku raja di tempat perbatasan Astina Amarta ngeunaan kana politik sarua sia terek ngadudomakeun antara Pandawa jeung Kurawa kumaha atuh aceuk kuring oge ngecicing si teh ngaleucikan hate batur oh aiku kitu teh amanya euy amak ti popolotot oge eueuh simaan aya nu karurang ajar teu kailmuan ngamakna teh heuh geus sabaraha poe sia ngaku raja di dieu saha anu ngaku raja da abdi mah henteu sieun ngomong sia ulah make jadi dipungkir sagala ha sim kuring teh teu ngaku raja sim kuring mah mingpin marurang kalih di dieu mingpin para nonoman di dieu umajak nyaeta supaya masyarakat ieu teh cinta lingkungan cinta lemah cai silih asa silih asu silih asih mun usaha paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong kasolehan sosial teh apaan ditunjang we ku bantosan ku ayana koperasi bisa maju daerah mun di desa panginten KUD naon sia KUD teh singkatan teh KUD teh jadi KUD teh singkatan mode SMP sekolah menengah pertama SMA singkatan kene sekolah menengah atas KUD cuma singkatan model Ikopin Institut teh Institut Koperasi Manajemen Indonesia gitu ari KUD singkatan nyari-nyari pika ambekeun aing atuh goblok deui singkatan we eta oge singkatan model ABC naon ABC batu baterai coba gitu Kopeah Udin dijual KUD teh kitu ye koperasi unit desa Blegung sia teh
oh tak itu atau singkatannya goblok mau liur aing ada tong dibawa ngomong bari na kieu mah jegur-jegur teu kanya podal itu si golong kawina-wina teuing sia maksudna teh eureuna sia nah da kuring teh ngaku raja geuning aja dong di dieu sia semua kapan sim kuring teh kitu ieu teh caket perbatasan Astina panginten katingali curucor cai aya manu harerang kunaon maka dicarek da kuring mau beunang dicarek ai kana bener mah kitu tah nah aya kasepuhan aya kadua atoh nu asih di pulang sengit nu nyaah di pulang moha ulah kapangaruhan kudu ngewa atuh ulah dituturkeun ngewa teh dagangan setan teh mah eta si goblok kawas nu heueuh we ngadalil sia ieu moal leuwih ti aing deuleu pangna muka pasantren oge pangna muka padepokan dijajal sokalima murid-murid aing geus jalan lemar Kurawa Pandawa Balaleunghar burung nangtung siang lempang burung di juru burung di panto ngalayan tengah imah sia da iso adunya mah lain udagan keur kuring mah ayeuna murid-murid salira jadi raja jadi itu jadi tek-tek bengek jeung teu ku hanteu ieu pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna keur kuring sabab naon lamun teu dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa nya kudu dipodaran ieu mah kudu dipodaran jelema kieu mah nyesatkeun ongkoh aliran naon sia teh aliran listrik cicing reng lamun kitu carana maneh bakal dipaehan ayeuna tah lamun yakut kana rek dipaehan jigana moal bakal bisa nyaah kana dirina lintang ti dirina ceuk agama entong perang soteh lamun aya nu nyerang jihad tah ai didinya menyerang pan ngajak meureun kabawa ku ngewa tapi lain kuring lamun kuring ayeuna dicarek hirup beragama sok dek nyerang aya hak pikeun bela diri dipaehan sia nya insya tega lara tega pati sok di luar sia bawa sia teh busur di luar sejahat akan golong teh hoy bakat ku ngewan bika kitu akan nepi ka kitu nya bakat ku geuleuh lain cecengiran we ieu teh bakal itu sakitu lobana nah teh sieun ku loba aing datang ka dunya sorangan balik sorangan hese pamadegan geus kitu negreg Gusti nyangakeun da abdi teh kakurung itu ku kodrat irodat kersa pangawasa rahmat pitulung nyangakeun abdi mah teu ngagaduh-gaduh sabab salira terus ngajadikeun jalmi kitu benci mah henteu abdi ngan abdi hoyong lalajo ditingker Kang mesti dibere jang lumpat wa ayana cing pololotot bahasa kasar nemongkeun kawani eta teh secara teu langsung sarua jeung nemongkeun kalemahan pribadina bener ku pololototna oge atuh kaciri cing pololotot cing paradengkreng nu nyekel bedog nu nyekel pedang jeung sajabana maruk dewek dek sieun murukan rek lumpat urang samaruk sieun wani henteu dek sieun henteu ai wani da anjeunna ge nu aloh geus ngajadikeun jelema nu kararitu ai teu sieun apan aing ge nu anjeunna keneh gitu keun antep euy balik ke buru-buru cicing sia mending kabur goblok
eta kalanceuk si gareng ngariwangkeun akang beureun bisi pangna ku aing tara dibawa ge nya tak kitu sia teh mah kasar tara tumpah-tumpah sia heuh cenah milu deui kitu ah cenah milu deui ka rombongan tradisi alah ampun aing bedeg aing rek kieu deui cenah milu deui kitu kan wayang bener lingkar mah tutup kehancuran. alah nepi ka kitunya hirup di dunia ieu lain kaalaman akang rupa-rupa jelemanya kan tak ieu teh kajadian kieu teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong nganyatakeun yen maha benar Allah dengan segala firman bener dina nalika para Nabi Adam dek dilungsurkeun ka bumi tepan para malaikat teh protes kumaha teh Kang nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab bakal saling paehan saling kocorkeun saling gorengkeun saling dedetkeun tah ieu teh bukti nyata ini Kang lain di ditu di dieu ge nyata ngan leuwih ruksak pisan jelema teh lamun geus nyieun gedong di jero gedong nyeun dapur jero dapur nya Kang heuh leuheung gedong di tengah lautan ka dituna ge teh bela ieu teh sidik dunya teh panggung sandiwara moalila mode ieu wayang di panggung keur harirup keur hari isuk-isuk mah dirungkadkeun panggung di entepannya kana kotak kabeh bener di mana heeh tutup teu raja teu si cepot kadang-kadang raja teh selalu ditindihan tak ku si cepot di mana tutup lawang si gotaka di mana tutup lawang si gotaka mah sidik ieu dunya teh panggung sandiwara dar nyeun sinetron deui bener nyaniwara deui beuki jero kurang ajarna teh eta jelema teh marake kedok ai kedok rupa-rupa kedok agama kedok pejabat kedok itu kedok ieu kadang-kadang dek nyaah ka nagara jeung ka bangsa ge ngan ukur dipake kedok wungkul buktina mangaruksak teu aya kanyataanna anu puguh sidik mah kedok rahwana wungkul kabeh topeng topeng naon sia jajampean goblok baca jeung jajampean cenah jaga jampean nyaritakeun teh Kang alah nya teuing jelema geus kararitu tah tuh tingali CS aing mendukung Kang mendukung ka aing tingalikeun heeh batur si gareng ieu teh da beda bahasana uduk moal rupuk cicing ngadan yang beak padahal heeh mangga bade marulih mangga mangga nuhun gitu oh alah laras Kang batur dewek itu nu resep hiburan teh heeh jempe gitu uduk kumadek atuh alah ampun aing hayang dangdut wah itu dangdut nu kieu mah alah kalak tilu pemajikan maneh we atuh alah alah Sewon geus kolot ayeuna mah murukana teh. Geus wak-wek-wok ngomongna geus sewon teh. Heeh. Heeh urang teh sarerea geus karolot tereh pae euy. Tukang da moal wae. Tereh pae urang teh tereh di ruang. Heeh. Haram pura orang dia. Nya
Hei. Sinen, bogoh ke Sinen. Bukan beneran. Karunya eta. Hayang ka Sinen meureun di dieu mah kadoma we terus. Alah. Da teu dibalikeun mah tutung. Alah, jang. Kasih dawala kitu segala rupa ge pan urang mah fungsina ge hiburan heueuh. Urang kasamut we. Kitu. Jog ah. Hiburan maulah curang. Sok aja. Bari urang ngadoa mudah-mudahan nu ngayakeun ieu hiburan teh boh tempatna boh nu ngayakeunana panitia hiburanana nu nongton nu ditongton nu icalan mudah-mudahan sadayana cing ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tah kitu atuh nya diaminkeun mapan bakal dijabah mudah-mudahannya. Coba. Sok hiburan jang mandi. Naon kan? Hiburan Naon ya atuh laguna mah? Jang mandi we kerja. Lah, naon? Ieu euy. Sok sageprek sabango teh nya. Nayaga mah Toba. nayaga anu nyarengan Saloyong we aing nguping deui pongan. sadaya pahajuan sa ngiring aku Bus. yang akan mah paku medme Toba. yang akan kawilu jangan kasadaya kau jauh sok dekat teuing pakari manu bageun lamun Tibatan mah Tibatan pegat kuria suka dibeli upati suka dibeli upati Unirup selang-selangan pakumet lepastina sabeung Doa pangi kasenangan Dian Somantri Kang Tunyoran tahan curang Kok bari ngarokok. Eling kalamiwitan embab hirup muka malina nyawangko alam wekasan padalang naik
sangkan jantan sawiunahan tarabihan tawanan siroyo sabilungan sahan urek saharkan niwati kawaksaan tos tong diteraskeun ah Pilih tuluy utah. geuning ieu teh ngadon kemang beureum buah buleud euy naon make kemang beureum buah buleud segala jauh-jauh tina jaipongan kana kemang buleud ai kemang beureum teh paseaeun buah buleud kana peureup nawa kejong nyiar teu pantes ah sarua jeung nemongkeun kalemahan lain tukang beca perebut duit 100 perak aing mah oh dah benar lain calo lain ngagorengkeun kuring moal gelut tina soal anu kitu gitu awa paedahna berenang itu era tuh balalager orang Tasik mana urang Kulon teh mana Bandung bade nyobian atuh mangga jadi eueuhnya beres oh alus teh nu kitu teh Otak moal cinggar rorowok dan dia mah. alah sok ngarareunah ieu teh nya euy tangarana ieu teh komunikasi komunikatif heeh ya tina unak-unak gitu lain kuntung huntu ieu teh alah aiko kitu teh teu meunang jorang kewuk we biji teh mana teh tina kewuk namun awa kebuk wae bener tina kitu sok atuh maneh ngadalang ah lamun teu bisa cicing seuri we cicinge Eueuh piseureun sare. alah nu matak hirup di dunya mah keun bae da sagala jadi atuh di dunya mah sagala jadi nu kitu nu kieu teh hate we ulah kaganggu rek nu heeh beureum oge da jadi geus jadi-jadianana tuh si Thomas Alva Edison naon si Thomas kiraanana pakuran hayam keur nyeleungleum mikir manehna nepi ka bisa nyiptakeun listrik ayeuna sadunya menikmati tah ladang tapakur si eta bener heh ai daek mikir mah ti jelema saurang dah si Thomas Thomas Alva Edison dari urang mah loba saur tanpa bukur teh atuh metak ama gawe temongkeun nu hade ciri urang temongkeun ciri nu mandiri bangsa nu maju teh nu kumaha anu teu loba omong kitu ceuk aing oge ulah loba saur tanpa bukur da dewek mah paling sieun ku jelema nu ngatayap jempel sieun nu kitu mah aing Gede sumut. era isir sabab naon lodong lamun ditakong ngelentrung kosong lamun ngebebeb eusi dah bener gitu cek aing oge
ulah sok itu dumeh dewek ngigal bieuder kendang di keplos-keplos tete nyinggung jeung aing pakai nyalahkeun ke tukang kenang segala cek aing dewek mah pas saya tinu kitu kendang dijempe-jempe der jadi ribut ngan si laing ulah nungtun Raja Wisuna kuringna geura embung atuh ribut tinu barang teu sapira naon atuh jauh molotot teh ka tukang kenang teu pugu-pugu lain molotot ka tukang kenang apa si laing jeung dewek teh saromongan nya nya salutan saromongan nepi ke tesauyunan nah wake jeung nyebutkeun teh sauyunan koperasi geus ngabejaan yen urang teh kudu hirup paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan eta mah dina koperasi dina sagala widang di urang di romongan da kudu kitu nya atuh da kudu kompak aing iga kenang dikeploskeun naon alasanana kaharti ai sidawala adi aing digenah-genah hari aing dikeploskeun tong sok kitu sia tukang kenang jelema mah teu wani teh hareup ti tukang euy teu wani ti tukang jalan lemes jelema mah oh bener teu kubadag lemes berarti heeh tong sok kitu tadina urang teh pamohalan dumeh ka akang meredeket itu banyo tadina lamun dek banyo intern jeung aing ini kan di depan publik loh bego benar kuring salah nunana banyo di hareupeun umum lampura we Kang ulah dumeh hampura beunang dipenta dar kasalahan dijanjieun ngagedean deui hate kuring pira kitu eta si pegek nepi ka digedekeun coba jeung mawa kana beungeut di goblok da kadang-kadang jelema mah nu pegek soleh hatena nu mancung kurang ajar kadang-kadang ulah nempo beungeut sia da pangeran oge mun teu na ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna teh tuh da nyahoeun tuh barudak oge oh geus ngarumasakeun urang heeh ngeudeung geus mah geus we tong digedekeun can geus wayake mah aing digugat ke maksud lain geus ngadalang persoalan nu bieu geus mah geus panu gede teh kudu jadi leutik nu leutik jadi musnah oh jadi sileng minta dihampura hampura aya kubagja hirup aing peuting ieu ngan ngahampura we ka batur tapi da eune aing jadi leuwih ah loba hampuraeun geuning euy gitu kitu tah heueuh geun dihampura kedek lah akan ngan ulah sakali-kali deui heuh moal heeh moal gitu kuring rek hampura elah tong calutak da lamun eueuh aing mah sia teh moal nyara ratu mah mending ngalalangkungan nah da kahirupan sileng teh pantina saron tina kenang pek lamun aing teh payu tong boro panayagan ieu dalang dek kumaha nyatuna sia sok pikir hikmahna teh gede pisan ieu teh ngahaja mah nepangan urang dieu hese akang tapi ku jalan kieu urang bisa riung mungpulung heuh silaturahmi can ayeuna ieu unsil oge ti koperasi teh tingali bisa mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu tingali nu dagang sate nu martabak wah tek-tek pengek akang can ngelestarikeun budaya ieu teh mangrupakeun aset betul Asep Sunandar Asep atuh tambah Asep ngalang awayangna ge dewek kamari keur di Inggris akang ngalang-lang Inggris ke 40 dinten ah montong tadi ge ngomong wae teh ngocoblak wae teh dicarek geuning heeh heuh eleh anas aing ngabrag-abragan di ditu pek teh keok ni era anak meuli baju Inggris aduh anas meuli baju Inggrisnya geuning jubah teh milu alet-aletan pek teh eleh apaknya kemana di lahan nih bawa bandera gitu nyata aing mabok urang ditu mah da mabok ngaranna ge nya nya cicing na trotoar geuning gigireun botol bari udud teu ngaganggu kan nu gelo di ayo urang ngaliwat teh
halo boy kau orang tekitu wungkul tartib aya oge nu megat ka aing mun reuwas eta mah boro aing geus pasang kuda-kuda da geunah gelut jeung nu jangkung gede mah tuh aya ku silat mah geunah wae da ku teori mah sagurawi geus pasang ge kuda-kuda apik teh menta namprak menta udun gudeg teh beres ya bungkus dibuka ku manehna nyokot sabatang bikeun deui ka dewek tak kitu urang batur mah nu mabok ai di urang acting tuturut muning teh apaan dibawa ku garong yang ngicilik merukan rek di paraban alah ampun aing logai di urang mah logai loba gaya lah cingah entong kitu hirup mah dewek ngereng-kereng teh heug iglan sok atuh dukung sok atuh aya mah da sagala rupa oge apaan ieu dengekeun sora Sharon sora Bonang Sharon Bonang pan beda-beda ngaranna teh beda gampang kenang rebab tapi di mana geus ngalagu breng teh ku ngagigi museur dina hiji lagu kadengena ku ceuli jadi rasa kaituna nu narimana ngalakena heeh resok pangkatan sok kawihan sepanjang urang gumelar ulah kendap nyai tiar mutu tutunya siar nu awon perlu disinglas malelang dianggap balang dianggap pekerjaan lah wanita genah gitu rek bela ulah kapalang ngabela ka lemah cai eueuh nu protes eueuh nu demo sabab lempeng da ngagigi teh coba lamun ayeuna Sharon dina laras pelong Sharon nu hiji laras salendro Bonang nakona ka mana karep kabeh we geura sok dengekeun ku aing paling ceuk nu hajat teh meureun ceuk panitia atosan we tah teu beda dina ngajalankeun roda pemerintahan oge cara lagu nu bieu ieu teh awut-awutan mana tuturkeuneun aing pikir ku sia lamun geus teu puguh tuturkeuneun saha nu kudu dituturkeun kumaha nya di dinya kahancuran teh teu mikir sia bener wah pamuntangan meureun teu ayeuna dirungkadkeun ieu terus-terusan kitu mah nu batak di bejaan terus ku Allah teh gempa teh itu teh ieu teh panggeuing ka urang aya juru kawih ti Tasik saha Mamah Entin Mamah Gagak teh semohon tigiri bayu alhamdulillah tah kitu jiwa seni mah cing tererekel ai ahli-ahli seni mariung mungpulung heueuh apaan seniman jeung seniwati ngaraketkeun duduluran teu duduluran bulan oh loh nuhun atuh bagus nya kitu teh ceuk aing oge peperiheun atuh di kieuna jarang panggih nya lah naon
Ayo urang sami-sami ngaronjatkeun di kegiatan urang di kampung. Nya sok gotong royong kanya. Naone urang teh gawe-gawe tapi anu aya guna jeung mangpaatna pikeun kepentingan negara jeung bangsa. Amin. Ya.